Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikan tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanes mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Dina dinten ayeuna teh nyerah bagian anu ka 74. Para mitra kaum dangu sadayana. Si Kamileung anu padu hareupan jeung patih bering besi. Duanana harita nu nararangtung sedengkeun jalma nu lainna harita anu tetep naringalikeun ponggawa anu geus ngajajar anu samakta ku pakarangna harita ngalingkung rakyat-rakyat anu leutik oge harita anu geus ngariung dia tapi tempatan sedengkeun Senopati Abimukti anu tetep dina tempatna teu nemongkeun diri hayang nyaho nepi ka kumanana mampu atau hanteuna patih bering wesi ngalawan ieu jalma anu ngaran si Kamileung. Pok bering wesi harita anu geus geuneuk beureum panonna geureukkeun teu harita beungeutna lir besi atawa beuleum anu ngarasa amarah nakeranan. Kamileung urang ngajar. Ayo urang perang jeung kaula. Urang tarung milang tatu jeung kaula. Hayu di tadi oge aing mah. Tadi oge geus ngajakan ka maneh ngan manehna numbung ye mah. Sieun kuing tah kumaha teh? Kurang ngajar sia make nyebut sieun sagala ku budak jemlak kos kieu ye. Asakeun ye. Harita mimiti bering wesi ngagunakeun aji kamampuanan. Angin lebih kating harius harita setiap gerakan anu tangtu na ngabahayakeun keur jalma-jalma anu biasa. Sedengkeun si Kamileung anu nangtung mancu harita bari suruh ngaserenge sasakali harita irungna dicolok ku perbacingirna anu tangtuna anu disebut ngorong teh. Si Kamileung mari pebeureudeyan nikmat nakeranan atuh puguh we bering wesi harita ningali si Kamileung ngorong kawas kitu beuki amarah nakeranan kan saperut harita narajang make peureupna meungpeung si Kamileung keur ngorong bari pepeureuman harita. Aneh bin ajaib. Si Kamileung anu teu mingnahkeun awakna harita kurus sakadar nahan make tangan anu leuwih beulah katuhuna harita. Serangan bering wesi lir ibarat anu maneg di tengah-tengah. Kurang ajar. Iya. Bering wesi harita anu luncat ka tukang sabab serangan anu teu tembus ka hareup. Renghap. Bering wesi harita ngarenghap bari kerung. Dina hatena bering wesi anu ngomong, urang ngajar. Tetela ieu jalma anu ngaran si Kamileung teh teu bisa dianggap enteng ku aing. Berarti bener. Ieu jawara anu pernah ngagenjleungkeun dunia persilatan dina waktu eta. Sababaraha welas taun ka tukang teh ieu manusana ayeuna geus muncul di walah bahaya keur aing. Kamileung Ulan aa. urang ngajar sia. Nah bener sia ngaran si Kamileung anu pernah ngagenjleungkeun di dunia kajawaraan. Katuing teh nyaho da. Bangsat sia. Emangna naon deui? Teu naon, anyakeun we aing mah. Rasakeun yo. Harita. Bering wesi anu ngaruarkeun aji kasaktena. Harita anu mereumkeun panonna sedengkeun si Kamileung anu nangtung mancu harita neuteub seukeut ka bering besi naon anu rek dikaluarkeun ku bering besi. Set si Kamileung harita anu ngawatek ajianana mangrupakeun ajian buhuna atanapi ilmu buhuna warisan tinu jadi guruna. Si Kamileung harita leungeuna anu selir ibarat sigah kalaluar urat-uratna dina waktu harita. Si Kamileung anu teu ngagunakeun ajian anu paling hebatna, kur ngagunakeun teh aji nyaetana nu disebut jurus naga salapan alias bayangan naga. Si Kamileung harita nu neuteub seukeut eta jalma anu keur ngawatek ajian harita katingalina ku si Kamileung siga leutik we enclek-enclekan. Siga budak leutik anu keur arulin. Si Kamileung anu nyerengeh dina hatena.
Lah, bener-bener iya budak leutik. Cek si Kamileung dina hate. Sedengkeun bering wesi harita nu ngirimkeun seranganan. Awak kering wesi harita nu ngageter harita. Dampal leungeunna harita nyuk ka hareup ngagunakeun ajian tanaga jerona harita. Sababaraha kali serangan anu mangrupakeun ilmu kekuatan anu paling hebat digunakeun ku Wring Besi. Wring Besi anu ngagunakeun ajianana harita ngagolebat nyang hareup ka si Kamileung. Kuku. Serangan Wring Besi harita anu ngurilingan ka si Kamileung bari nyerang, tapi anehna serangan Wring Besi teh nu asup hijau oge. Tong boro-boro ning asup antol wae kulitna henteu. Sedengkeun si Kamileung anu ngagunakeun aji bayangan naga saterusna kecirikeun anu suku antara dampal sukuna 3 kali kana bumi. Rieu karasa bumi asa ngarieu. Cek. Si Kamileung anu ngaluarkeun awak anu sakitu lobana bayangan naga anu dikeluarkeun ku si Kamileung. Sedengkeun Wring Besi anu kaget barang ningali jalma si Kamileung anu sakitu lobana teuing sabaraha puluh eta si Kamileung. Kurang ajar. Si Kamileung geus ngaluarkeun ajian kawas kieu ya. Wah, aing yakin si Kamileung anu zaman baheula ieu mah geus bener ieu. Waduh. Kudu kumaha aing ngalawan ieu. Senopati Abi Mukti ngarasa kaget barang ningali si Kamileung anu ngaluarkeun ajian kawas kitu. Sabab Abi Mukti pernah ngadenge yen eta ajian teh kacida pisan hebat. Sanajan kurtibah bayangan tapi bisa nyerang tur ngabahayakeun. Bener-bener hebat ijal. Si Kamileung lain jalma anu jore-jore. Jawara anu ngagem ilmu buhu. Buktina ieu ajian teh lamun ceuk guru aing mah disebutna ajian bayangan naga anu teu pernah dipimilik ku sing saha wae jawara kajaba anu ngagem ajian tapak dewa. Luar biasa. Keun Wring Besi hayang nyaho susuakna nepi ka mana. Aing yakin Wring Besi moal mampu sing nepi ka kumaha adug-adugan hayang ngalawan ieu jalma nu ngaran si Kamileung. Sacara si Kamileung lawanna lain jeung Wring Besi. Harita Senopati kurtibah nyengir we ningalikeun jurus-jurusna Wring Besi anu tangtuna anu geus kaukur ku Senopati Abi Mukti. Kamileung harita anu pok ngomong ka Wring Besi. Sakumaha atuh teh mana jurus-jurus maneh teh geuningan mah nyan teu kitu geuningan. Cek si Kamileung harita aduh teu caricing kaditu ka dieu. Wring Besi anu lieur harita bingung milih nu mana sabenerna si Kamileung nu asli. Sabab kabehanana sarua eueuh anu beda. Kurang ajar. Ieu manusia kurang ajar ieu. Du belah mana si Kamileung nu asli ieu? Aduh, ieu jalma sakitu loba-lobana teuing sabaraha puluh atuh ieu teh. Cek Wring Besi harita bari ulah teret ka kenca katuhun dengan kelemahan eta musuh-musuhna. Denge nu seuri harita. Sedengkeun Wring Besi daripada bingung mending kana nyerang kitu cupikirna. Srep nyabut pedang pusakana harita. Eta pedang pusaka menisa langsung ngaburilak harita katingali. Sabab eta pedang pusaka teh anu geus maehan jalma sabaraha puluh teuing sabaraha ratus. Eta pedang pusaka teh anu ibarat anu aya nyawaan we. Ulah tereret ka kenca ka katu eta pedang pusaka teh siga anu dikendalikeun. Padahal mah memang awakna Wring Besi anu dikendalikeun ku eta. Pedang pusaka anu sakitu hebatna. Eta pedang pusaka teh diaranan pedang pusaka naga geni. Wring Besi ari tengah kuak tur bari luncak. Pedang pusaka anu memang ditarik tina sarangkana. Harita ngebabat beak awakna si Kamileung, tapi anehna bubuhan kalangkang merenting bayangan. Dikadek, dicacak, dikumaha-kumaha teh buntung ngabuntung tapi dah kun ngaliwat teh hungkul.
Sedengkeun si Kamileung nu asih harita keur diuk we tenang-tenang dina bangku panjang di sisi bari ningalikeun si Kamileung tumpang kaki segala rupa bari nangeui gado. Aing resep euy pada belut tuh. Cek si Kamileung harita bari nyerihil. Sedengkeun ponggawa nu ningali si Kamileung harita diuk ngarempot. Dina pikirna ieu si Kamileung itu si Kamileung. Nu mana nu bener si Kamileung atuh cenah. Ai. Nu mana ieu si Kamileung? Itu si Kamileung, ieu si Kamileung. Nya nu mana nu benerna ieu teh? Si Kamileung harita ngareret. Nah, mana teh make jeung liur segala rupa tuh itu saha? Si Kamileung, Iya, si Kamileung. itu. Ah itu mah Mang Didi. Kakek eta. Ponggawa harita regwe eureun teu wani ngomong teu wani itu jeung ieuna. Sabab geus apa kana ajian si Kamileung. Si Kamileung anu lincah nakaranan pungpeng ka ditu ka dieu. Harita ngirimkeun serang-seranganana anu dikendalikeun tang tugas si Kamileung. Ngagunakeun ajian itu, ngagunakeun ajian ieu. Nu antugna sababaraha hiji si Kamileung harita nyerang kana awakna pring wesi. Hiu geduk jebrod. Hiu jeruk ceplak. Alah. Harita bering wesi lir ibarat direncah ku awak-awakna si Kamileung. Dijejek bobokongna segala rupa kang nyelonton ka hareup. Ditajong gadona harita nepi kang lengak ka tukang. Tangtuna tajogan jeung jejekna lamun ku jalma biasa moal ngaruh. Sabab kasebutkeun bering wesi teh weduk teu teraku pakarang teu kerakut paneungeul jeung itu jeung ieuna. Tapi ari nyang hareupan si Kamileung pan lain deui akibatna. Bering besi harita anu geus teu puguyuk sawe awakna. Bajuna oge nu geus rabek harita dibebek we terus harita ku si Kamileung. Si Kamileung anu narik deui kakuatanana harita corelat. Si Kamileung harita ngacorelat. Nu saterusna leungeunna diacungkeun ka luhur. Serubut. Kabeh jirim-jirim sa Kamileung lir ibarat asup kana leungeun-leungeunna si Kamileung. Kamileung anu seuri harita. Sedengkeun Senopati Abi Mukti anu neuteup seukeut gogodeg teu abis pikir. Soak dirina lamun kudu nyang hareupan si Kamileung. Sedengkeun bering besi harita anu geus babak belur katingali we. Beungeut anu geus teu buyuk sa gara remem teu pararuguh. Padahal manehanana teh sanajan ku gada oge moal tangtu mempan. Kumaha euy? Arek nariti ayeuna. Lain aeu setengah rit ieu mah. Kumaha arek moal ngarit? Aduh. Aing jadi mules. Mules? Ada doang cabok ku aing sakali mules mah yeuh. Aduh. Sabenerna sahari sia. Apanan geus dibajaan uing teh nu ngaran si Kamileung. Urang ngajar sia make jeung licik ngaluarkeun jalma sakitu lobana sia. Hei, dengekeun Kamileung. Aing can pernah era. Kan bacen pernah era geus teu nanyakeun uing elenteuna. Ngan anu jelas maneh sasalontodan jeung bedek beungeut maneh teh ngarasakeun kudu namang geus ngarasa eleh teh euy. Daripada ayeuna ku aing dijieun bubur kacang sia. Urang ngajar sia Kamileung. Hiat curelat harita bering besi anu ngarasa manehna awakna masih kena kuat masih kena jagjag ngawatak di ajianan anu leuwih hebat tibatan tadi seranganana bering besi harita anu harita nyewuk leungeunna rek ngarah kana dadan si Kamileung anu keur nangtung mancuh dina tangtunganna. Si Kamileung anu teu cileureun harita langsung ngapenung serangan musuhna. Hiuk geger hiuk cebrod des cebrod geger. Sababaraha kali harita serangan anu ngating greger. Bekakeun katorekan rakyat urang dinya nagara lir ibarat genjreng sabaraha harita. Langit ibarat angkeub sabaraha harita. Jadi deug. Bering wesi harita ngadali deuk ka tukang aya kana 5 meterna atanapi 5 lengkahna. Sedengkeun si Kamileung lain mundur ka tukang tapi ngajolong-jolong asup ka hareup. Niatna rek hajar deui si Kamileung atanapi ngahajar deui bering wesi. Tapi hanya ka tetulus harita si Kamileung lantaran karunya ningali bering wesi anu geus nyuuh harita deku dina taneuh lantaran nahan kasaimbanganana anu geus teu kuat lantaran cika sebrotan getih anu kaluar tina sungutna geus teu bisa dihindarkeun deui.
Si Kamileung nu nulak cangkeng harita neuteub seukeut ka bening besi. Aduh, hampura euy. Sugan teh heueuh maneh teh Senopati nu gagah sakti. Aipek teh atuh aduh kumaha lamun arek narima penjahat lamun aya penjahat lamun Senopati anan teh mun patina kawas kieu mah euy. Geus hampura we uing. Jorelat. Harita si Kamileung jorelat ninggalkeun eta pitempatan. Les cirim si Kamileung anu geus teu katingali deui. Sedengkeun di tempat lain, dua jalma awewe jeung lalaki anu keur leumpang bari ngobrol harita dak dumadak eureun. Anu mamang teu jauh deui ti kota raja. Kota raja murah pakuan anu geus aya di hareup. Geus katingali harita oge. Mercusuarna ti kota raja, harita duanana areureun. Aya naon ieu teh? Nah, maneh ting keleger kawas dieu ye. Nyimas? Kakang. Kakuping. Rupi-rupi nama aya nu keur adu jajaten. Nya, tapi di mana? Pami kakuping nama henteu tebih, Kang. Itu tingali di jomantara nepi ka ting puricak kawas kitu. Langit dak dumadak angkep. Reuk oge meneting seruuk jiga rek nurunkeun hujan ye. Waduh, ye jalma menika cina pisan hebatna, rahaka ye. Hayu ah. Urang lompat, urang asup ye. Ka kota raja. Muhun. Sanggeus puguh kitu mah harita duanana jorelat. Duanana ngajorelat harita. Lompat nyampeurkeun ka kota raja murah pakuan. Anu kasampak rahayat harita keur tararangah we. Ningali anu ting beledug, anu ting greger harita, anu kaluarna ti jero benteng nu tangtuna. Di jero benteng teh manupakeun aya jalma anu keur tarung. Sedengkeun Nyimas Dewi Keningan harita neuteub kana panto atanapi kana gerbang anu dijaga ku para penggawa. Kakang. Kumaha yai? Kumaha tuh pami lebet ieu? Hayu atuh urang lebet. Nah, kira-kira moal dijaga mana teh moal ditewak kitu kudu jaga. Urang lebet we maksa. Hayu atuh mun kieu mah. Tarawi ngagunakeun ajian siluman we atuh. Oh, kitu mangga, pami kitu oge. Sok. Duanana harita ngawatek aji siluman. Les, jirim duanana harita ngiles. Tapi tetep nuduaan mah harita bisa pada ningali sanajan ngagunakeun aji siluman oge. Ngan batur we nu teu bisa nempokeun mah sedengkeun anu duaan tangtu bisa ningali, bisa ngobrol, bisa ngarobrol itu jeung ieuna. Duanana harita ngalaleumpang ngaliwatan lawang saketeng, ngalewatan jalma-jalma nu keur ngajaga anu memang sakitu rangetengna alat-alat anu siap pikeun gempur anu masuk teu puguh-puguh. Para mitra kaum dangu sadayana, Raden Panjisanan jeung Dewi Keningan harita ararasup tanpa dikanyahokeun ku para penjaga saketeng. Bisa terus nak moblos asup ka jero, barang nepi ka dinya sora teh geus eueuh deui. Pok atuh harita Raden Panjisanan harita ngomong, kadu jadi kabogohna nya teh Dewi Keningan. Anu ayeuna mah memang geus jadian. Sanajan Dewi Keningan ragu, tapi memang Panjisanan anu gagah tur ganteng. Teu bisa kumaha, teu bisa nolak, tangtuna Dewi Keningan teh ngarasa bogoh jeung nyaah we ka Panjisanan. Anu teu nyaho yen eta teh adi jeung lanceuk. Sabab dua-duana oge memang teu nyaho saha bapa manehanana masing-masing. Sedengkeun Dewi Keningan geus jelas apal yen manehna bapana teh nyaeta si Kamileung, sedengkeun Panjisanan mah sama sakali teu apal. Sabtolilo oge teu ngabejakeun saha bapana sabenerna. Ngan anu jelas hiji jawara gagah anu memang aya ngulemeng. Maklum Sabtolilo teh mangrupakeun pandita anu gagah, ahli dina ilmu nujum, tapi teu bisa ngajelaskeun saha sabenerna bapana Panjisanan. Ngan kur dibejakeun teh hiji jalma anu gagah sakti manerguna. Kitu we hungkul. Duanana harita laleumpang.
Nyimas. Kakang. Nah geuning nu tarung teh asa teu kadenge deui. Nah ngeusan. Nah aya nu perlaya. Jigana dina benteng anu katilu ieu. Duanana harita laleumpang nuju kana benteng nu katilu. Barang breh katingali loba satria atanapi loba para punggawa anu keur ngajajar di dinya. Sedengkeun aya hiji jalma anu keur kokolopokan harita. Katingali sungutna lir ibarat pinuh ku getih. Ieu jigana nu tarung cikene teh. Tapi lawana ka mana? Kadenge ku panjisanan harita. Para punggawa anu luak liuk. Aduh, kamana cenah si Kamileung teh bet eueuh geuning. Aduh, kamana nya? Nah, mah kijeng ngiles segala rupa deui si Kamileung teh. Gebeg. Dewi Keningan harita gebeg nya kitu di panjisanan nu kerung. Dewi Keningan ngagebeg teh sabab si Kamileung maki jeung geus aya di dinya irah ka dinyana, kitu ce pikir. Sedengkeun panjisanan anu ngarasa kerung ngarasa heran. Si Kamileung cikeneh aya di dinya. Justru manehna hayang papangih jeung ngaran si Kamileung. Hayang nyoba kana kasakten si Kamileung anu pajarkeun gagah tur sakti. Ceuk panjisanan dina hatena. Si Kamileung aing anu telat, aing anu kalambat. Anu sok padahal sakalian aing hayang nyoba tur ngetes ka si Kamileung teh kawas kumaha anu bejana gagah tur sakti. Aing hayang nyoba kana kagagahan si Kamileung. Hayang ngukur kana kemampuan ajian aing teh kawas kumaha di hareupeun si Kamileung na mampu atawa henteu na. Kakang. Kumaha geulis? Si Kamileung geuning atos bener aya di dieu. Nya. Kaduhung akang teu pernah papangih jeung si Kamileung. Ay, urang mukakeun diri we na mah. Geus kitu duanana harita mukakeun dirina masing-masing. Kunci bukaku Allah pecat Rasulullah. Hadir jas. Duanana harita ngakecirikeun suku nu tangtuna. Henteu sarua meureun elmuna, beda carana oge. Jangelek. Dua jalma harita ngajalangelek. Anu deukeut hadi panjisanan mundur sabab ujug-ujug aya jalma nu muncul di hareupeunana. Sanika? Kula anu ngaran Panjisanan. Panjisanan, bener. Rek naon anjeun ka dieu? Ulah loba tumanya. Ka mana nu ngaran si Kamileung? Naon make jeung nanyakeun si Kamileung? Naon urusan aja si Kamileung? Pokona kula nanya ka mana nu ngaran si Kamileung? Sararea harita ting laliuk da puguh teu nyaho ka mana ngilesna si Kamileung. Panjisanan anu nanyakeun si Kamileung harita jadi perhatian keur Dewi Keningan. Dewi Keningan dina hatena pok ngomong, Aneh. Kunaon Kang Panji maki jeung nanyakeun. Nah, Bapak aing. Nah, boga musuh pribadi. Boga urusan pribadi. Dewi Keningan harita neuteup ke Panjisanan. Panjisanan anu neuteup deui ka Dewi Keningan anu neuteup ka dirina. Pok Panjisanan harita ngomong. Aya naon geulis? Make jeung neuteup akang bangun anu bingung na keranan. Punten Kakang. Nah, Kakang naroskeun si Kamileung. Nah, Kang aya urusan pribadi sareng si Kamileung. Teu aya nanaon. Ngan pura-pura we akang nanyakeun si Kamileung. Oh, gimana bi teh? Teu aya nanaon geulis. Ceuk Panjisanan anu teu ngabejakeun sabenerna ka Dewi Keningan. Sok sieun ngaganggu sabab nyaho Dewi Keningan teh wawuheun jeung jeung si Kamileung cenah kitu ceuk pikirna. Panjisanan anu leumpang harita nyampeurkeun ka patih bareng wasi anu aya di dinya anu keur boloboran ku getih palebas sungutna. Pok Panjisanan harita neuteup. Kunaon anjeun teh kisana? Make jeung baloboran tur utah getih kawas kieu. Aya naon sabenerna? Eta getih nepi ka getih hideung sagala ieu. Dewi Keningan harita nu apaleun kunaon
sebab ilmu manehna jeung ilmu nu jadi bapakna teh sarua da bubuhan guru na atuh nya bapaknya guru anu geus diturunkeun ilmuna kabeh eueuh nu nyesa ti sakamileung ka manehna. Dewi keningan dina hatina pok ngomong, ajian naga salapan geus digunakeun ku bapak aing. Dewi keningan harita seuri. Tetelaan yen kageunaan ku ajian teh naga salapan. Gebeg. Sararea nu aya di dinya harita ngegebeg. Sedengkeun Senopati Abi Mukti oge karung. Saha ieu wanoja. Make jeung nyaho ajian naga salapan. Ajian naga bayangan naga sagala. Saha ieu wanoja. Wah, jeung ieu lalaki teh katinggalina gagasak. Pancisanan anu neuteub seukeut harita kaki bering besi. Pok nanya deui. Isanak. Anjeun tarung jeung saha? Kaula tarung jeung hiji satria nu ngaran si Kamileung. Tarung jeung ngaran satria nu ngaran si Kamileung. Bener. Saha anjeun duaan? Kula anu ngaran Dewi Keningan. Sedengkeun ieu Raden Pancisanan. Aya naon maksud datang ka ieu nagara? Kaluar anjeun ti nagara. Ek ditulungan kalah ngusir anjeun. Kula datang ka dieu ningali nu babeledugan tarung tur datang asup ka ieu nagara. Tetela anjeun anu kageunaan ku ajian sakti. Imas tiasa ngubaran nu kieu. Naga salapan. Lamun anjeun cager arek naon? Saha ngaran anjeun? Wanoja ngaran kula Patih Bering Besi. Oh, anjeun teh papati. Papati ti nagara anu ngaran Murapakuan. Bener. Aduh. Bering Besi. Kula Raden Pancisanan. Arek dicageurikeun ku kula sabab ieu panyakit moal kudu pepoean tapi jam-jaman anjeun geus pasti bakal moal aya moal ningali deui panon poe isukana. Lamun anjeun janji ka kaula kula bakal nyageurkeun anjeun atawa ieu calon istri kaula nu bakal nyageurkeun anjeun. Kumaha? Manusia anyar pinangi asup ka nagara kula. Tangtu bakal mawan niat anu goreng. Rek naon anjeun datang ka ieu? Cacakan kayan kering tapi sungutna kacida pisan pahangna ieu. Nyaritana seukeut. Kipatih kula datang ka ieu nagara arek nyepeng ieu nagara kurang ajar satria para penggawa tewak ieu manusia asupkeun ka penjara atawa penggel sirahna. Lucu anjeun Kipati. Jalma lumpuh geus marentahkeun. Saha nu rek ngagugu ka anjeun? Anjeun nu rek nema kula. Anjeun nu rek nema kula. Coba. Sabaraha pasukan di dieu? Sabaraha ribu di dieu? Ayo, tewak ya kaula. Tewak. Pancisanan harita anu ngagibegeun awakna. Neuteub seukeut bari nulak cangkeng. Ka para ponggawa anu geus siap ngarujak kana awakna Pancisanan.
Barang harita disentak ke panjisanan lir ibarat sentakna saleser harita mundur ke tukang. Sararea beroraah kudu daek maju ke panjisanan. Sedengkeun Senopati harita anu neuteub seukeut ka panjisanan. Dina hatena Kipatih atanapi Senopati benar-benar luar biasa ieu manusia. Aing ngarasa kagum ka ieu manusia. Saha sabenerna nu ngaran panjisanan. Ku aing bisa dialah ilmuna, bisa dituturkeun kayanana. Harita Abi Mukti lempang mani tenang nakeranan. Sangeus deukeut ka panyisanan anu keur nukangan oge ka Nyimas Dewi Keningan harita pok ngomong. Sampurasun Raden oge Nyimas. Panjisanan barang ngadengen aya sampurasun terus sorana leuleuy. Harita ngareret nya kitu di Nyimas Dewi Keningan. Rampes Mamang. Ampun Raden oge Nyimas. Salaresna saha salira teh? Kaula Dewi Keningan. Dewi Keningan. Asal karang pamidangan salira. Kaula ti nagri anu jauh, anu ngahaja datang ka ieu pitempatan sabab kaula kaondang usora anu tinggal leger tarungna di ieu pitempatan. Sumuhun oge Raden teh saha teh ya? Kaula teh Raden Panjisana. Raden Panjisana. Dan maksud salira dongkapna ka ieu nagara sarua jeung calon pamajikan kula ngadenge anu keur tarung di pitempatan. Nu matak kaula teh asa kapanggil datang ka ieu pitempatan tetela geuningan Kipatih ieu nu keur ngagoler. Sahanjeun. Ampun Raden. Kaula Senopati anu aya di ieu nagara. Senopati Abi Mukti kaula. Oh, anjeun Senopati. Bejana ieu nagara teh nagara anu jahat, nagara anu jauh kana tetekon agama. Nah benar. Leres. Nah anjeun bisa mihak ka mana ieu sabenerna anjeun? Kula mihakna kanu leres. Nah anjeun teu mihak kana karaja. Kula ge sabenerna geus loba pacental-cental jeung ieu Kipatih bering wesi anu boga kagagahan tur hebat, anu ngagungkeun kana kasaktianana, anu ngagungkeun kana kagagahanana, tapi buktina ngalawan si Kamile teu satai kuku-kukueunana acan, teu dilawan kudu tibah ngorong hungkul si Kamileung geus ngajengkang jauh bari jeung utah getih. Atuh puguh we bering wesi barang ngadenge ucap-ucapanana Senopati Abi Mukti kawas kitu ngapurileung panonna amet anu kacida amarahna keranan. Kurang ngajar sia bering we Abi Mukti. Kurang ngajar sia geus ngahina basa ka kula. Lain ngahina basa. Kakang Patih anu gagah apan salira anu ngagungkeun kana ajian, kana kasaktian anu moal bisa dielehkeun ku si saha wae. Buktina geuning ayeuna Senopati tos tong seueur nyarios Kang. Akang saur tadi Nyimas Dewi Keningan anu moal ningali deui dina dinten enjing kada sabar. Udah ngajar sia
kajeng jelek-jelehkeun ka aing segala rupa sanes ngajelek tapi tos katingali yen kakang bering wesi ayeuna tos teu walakaya itu geuning geus sepa kumisna oge geus murungkut ka handap pan lamun keur galak mah eta kumis teh nepi ka siga jarum tarengkat panon oge siga bolap ieu we siga panon sapi kalaluar tapi ayeuna mah geuning leeh katingali nyuu tuh ngalai tina bibirna oge getih nandakeun naon cing nandakeun naon ieu teh nandakeun geus teu boga kamampuan tur kakuatan tong boro-boro ning ku jalma dewasa sanajan ku budak leutik disintrek pelebas ceuli oge pasti ngagoak ieu mah jadi di dieu saha nu kuasa urang ngajar siapa teh Senopati aing teu tarima tarima teu narima ulah di dieu nu kuasa ayeuna kakuasaan nagara murah pakuan teh ayeuna aya dina leungeun kula Raja Prabu Amangkurat eueuh nanaonan jauh elmuna disahanapeun anjeun berarti masih disahanapeun kula bisa ngendalikeun raja kula bisa ngendalikeun para ponggawa jeung tentara lucu dua pamimpin negara ayeuna anu diadu anjeun Kipati daun galak keneh ngomong nama tapi kumaha mending dicageurkeun mending teu ningali waktu isuk kaula mending keneh paeh ngababatang jadi boga alus keun hayu urang tinggalkeun sina paeh we ngababatang jadi boga rek ka mana sia teh apaanan rek tinggalkeun bangke keur naon bangke ditungguan segala rupa raja di belah mana raja aya Raden di palih ditu raja mah nyumput di tempat anu aman punten Raden salira salaresna ka ieu nagara teh aya maksad naon jujur kula datang ka ieu nagara teh jujur tina hate sanubari kula ngadenge ieu nagara teh kasebutkeun nagara anu sarakah nagara anu jahat rajana anu memang teu seubeuh ku saeutik nyatu nu terus-terusan bari jeung teu paduli ka rahayatna kaula ngarasa katangtang hate kula hayang ngeureunkeun kalakuan raja lamun ku kaula bisa dieureunkeun bakal diampunan tapi lamun ku kaula teu bisa dieureunkeun dipaehan ku kaula daripada ngadaruratkeun kasadaran ieu nagara ku kaula bakal dicepeng kalintang satujuna Gusti nah anjeun bisa satuju kapan anjeun ti jero nagara apan parantos diterang kula teu sapadodos jeung naon anu dipikahoyong jeung ku ieu patih sareng raja kula sering selek sareng anjeunna pami raja ayeuna digentos kusalira kaula bakal ngiring tangtosna salila leuwih agung leuwih bijak dina sagala rupana lain kur agung jeung bijak ulah oge arek ngismeun ulah oge rek ngasupan paham supaya rahayat di tempat ulah ngaco rahayat di negara kudu tetap jadi rahayat anu memang bijak dina sagala rupana dina nentukeun sikapna jeung sagalana ulah asal nentukeun ulah mawa karep sorangan sagala kudu aya ngabingbingna supaya teu salah jalan sumuhun jadi kumaha yeuh urusan Kipatih ayeuna Kipatih mah geus we tinggalkeun di dieu keun sina kahujanan sina kaangin dang kege paeh ieu yakin anjeun Kipatih anu moal hayang hirup deui mangkaning cenah di alam akhirat teh meni kacida pisan pahangna kacida pisan perihna
kaji berkaci da pisan nyeri naku siksa. Komo beri jeung urang nasaraka di alam dunya mah teu ngalaman tobat heula lah. Kurang ajar. Lamun aing dicageurkeun. Rek naon sia? Dengekeun heula. Aing bisa nyageurkeun maneh. Tapi aya hiji syarat. Lamun anjeun geus sageur Kipati, kudu milu kana naon anu diajarkeun ku kula. Maksudna teu berat. Kula urang muslim. Urang muslim. Naon teh? Kula urang Islam. Anu ngabogaan agama urang Islam. Bener. Cukup anjeun maca 2 kalimat syahadat saenggeus dipotong ceuli beuritna ku kula di wuru kanan anjeun asup agama Islam. Kula moal arek noel, moal arek itu, moal arek nganiaya, tapi justru anjeun jadi dulur kula. Oh, ngarayu ieu mah teu ngarayu. Ari daek, nya teu daek mah teu masalah, teu rugi kula mah. Tapi kula yang nyaho heula, paeh lamun hayang nyaho teuing mah. Sedengkeun nyawa maneh teh moal lila. Yeuh dengekeun. Anjeun teh dina detik-detik ayeuna teh kasebutkeun detik-detik terakhir anu geus yakin dada anjeun oge karasa panas, bener? Memang bener. Teh lamun kudu ngajelaskeun mah cukup setengah poe. Ayeuna mah kieu we. Daek syukur teh daek kaula rek init arek nepungan anu jadi raja. Ayo, aduh. Tunggu, daguan. Daguan kumaha ieu teh? Jadi kumaha maksud anjeun? Arek milu ka kula? Atawa anjeun arek paeh wae? Soalna kaula mung ditunggu-tunggu di waktu ya. Aduh ampun ya. Kaula yang masih kena hirup. Anjeun hayang masih kena hirup. Yang kena masih hirup. Lamun anjeun siap milu ka kaula, kaula bakal mere jalan ka anjeun ku ilmu kaula. Anjeun bakal sehat sabihara-bihari deui. Bener ieu teh, yakin ieu teh. Kula bakal minta ka Maha Kawasa supaya anjeun dicageurkeun deui. Waras saja teuning waras. Dak dumadak. Kipati sabar hari tengah jolong-jog hari tenang tuh. Kaula cager geuning. Aduh, ampun Gusti Pati. Gusti Ratu. Aduh, kaula geus sehat euy. Kipati. Geus, anjeun teu kudu nyemah ka kula. Sabab kula lain semana anjeun. Mangkat. Aduh, ampun Ki Ratu. Nges, kula nyimas Dewi Keningan. Teu kudu nyemah ka kaula, pilu ayeuna ka kaula. Senopati, kaula timimiti ayeuna taluk ka ieu Raden Panjisanan oge ka nyimas Dewi Keningan. Kula geus ngabade Kipati. Dumatak urang teh teu kudu pasalingsingan. Kudu satujuan dina itu jeung ieu. Untung anu ngaran si Kamileung henteu nepikakeun maehan anjeun. Coba lamun si Kamileung jelema jahat anjeun geus beak. Tong boro-boro ning awakna peujit tangge dirarad ku si Kamileung. Untung si Kamileung teu nepi ka dinya. Senopati. Nya kumaha? Aduh, hampura we. Kamari teh da teka bagian bubur kacang. Tina naonkeun. Haseum kamari oge puguge. Haseum gitu, haseum kamari. Terus kumaha tuh di mana aya ieu comro sugan naon we gitu. Lapar ieu. Ayang ke di ditu tuh. Tenang. Kipati. Kaula nun Raden. Aya daun di teh. Kumaha awak anjeun? Sehat? Alah, sehat ieu Raden. Syukur. Hayo.
anterkeun kaula ka ruangan raja. Cuma enggak Raden. Sanggeus puguh kitu mah harita bring we. Panji Sanan nyamperkeun ka ruangan raja anu aya di jero istana. Ruangan paseban anu kasebutkeun ditaretes inten jeung belian tangtuna. Raja Prabu Amangkurat harita anu keur calik we. Sanggeus ngadenge laporan harita bingung hatena. Sabab jelas Kipati anu diandalkeunana geus teu mampu ngalawan si Kamileung. Komo deui dirina. Sedengkeun raja teh jauh elmuna memang jeung Kipati. Sanajan raja tapi teu boga ilmu anu luhung. Teu boga pangarti anu memang hebat tur sakti. Lamun dibandingkeun Kipatih jeung Senopatina jelas jauh tanah ka langit teu sakuku-kukueunana acan. Tapi sanajan kitu da boga kakawasaan memang raja turunan raja anu teu bisa sararea oge kajeun Kipatih gagah sakti tetep taluk raja. Raja harita nu keur ngahuleung dina hatena pok ngomong. Ulah raja anu teu ngaruh. Jauh pangarti aing lamun dibandingkeun jeung anak buah aing jeung Kipatih atawa Senopati. Aing kacida teka arti lamun dipikir-pikir mah. Sedengkeun cenah ayeuna bejana ceuk Ki Mantri Patih Pringwesi geus taluk ka hiji jalma anu ngaranna si Kamileung. Toba kumaha nasibna Senopati na sarua Senopati nasibna jeung Kipati. Tapi moal kita. Sabab ngingetkeun Senopati buat teuing keprok lamun Kipatih Pringwesi teh eleh. Ngingetkeun Sepati Senopati teh memang anu ngamusuh jeung Pringwesi. Kualatan teu sapagodos. Bahaya Senopati teh. Ngan hanya kalwe aing teu boga ilmu anu cukup pikeun ngalawan Senopati. Aing kudu pasrah. Aing kudu ngagugu jika makana kahayangna Senopati. Abi Mukti anu memang gagah sak, tapi memang beda. Pola pikirna jeung aing ngak aing kana kahebatan manehanana geus eueuh tandingna di ieu nagara. Kaasup Pringwesi anu sarua anu teu bisa nalukeunana Kipati Senopati. Parang keur kitu harita trojol aya 2 hulu balang. Cong harita hulu balang nyembah. Ampun Gusti. Aya naon? Itu aya jalmi anu namina Panji Sanan. Panji Sanan, saha Panji Sanan? Duka sareng hiji istri anu kacida pisan geulisna anu namina Dewi Keningan. Dewi Keningan. Dewi Keningan. Aing asa apal Dewi Keningan ieu. Tapi saha di Panji Sanan? Di mana anjeunna? Anjeunna nuju lebet ka dieu nagara. Nuju lebet ka ieu karaton. Sareng Kipati Pringwesi oge Senopati Abi Mukti. Ongkoh Pringwesi teh kabeunangan ku ajian si Kamileung anu bae bisa hirup deui. Parantos dicageurkeun ku hiji wanoja anu namina Dewi Keningan. Luar biasa berarti mun kitu mah. Tapi moal samata-mata nyageurkeun lamun teu boga pamenta ieu. Waduh, cilaka. Parang keur kitu bener we. Kipatih Pringwesi harita jeung Senopati datang. Cong harita duanana nyembah. Ampun Gusti, kaula Senopati Abi Mukti nyembahkeun salam pangabaktos kanggo salira. Diterima. Kula bari besing nyangakeun sama pangabaktos ka salira. Diterima. Sanjut. Kula Raden Panji Sanan. Ieu calon pamajikan kula anu geulis namina Dewi Keningan.
Nah anjeun bet aya ka nagara ka jero karaton kita saha anjeun ka dieu titah kula rek naon anjeun kula sorangan anu boga niat eueuh nu nitah justru kaula nu ngajak ka ieu Senopati jeung patih anjeun bah urang ajar salutak anjeun dareupeun raja naon raja Sarakah hah raja naon Ibati tahan ieu manusia ampun Gusti ulah parantos ngiring ka ieu manusia ka Gusti Panjisanan urang ngajar Kipati anjeun geus ngahianat ka kaula Senopati ampun Gusti sami sareng Kipati kaula oge parantos ngiring ka Gusti Panjisanan anjeun duaan bener-bener jalma nu geus ngahianat sigahna we nu heueuh arek nulung ka aing arek ngunuturkeun kana parentah aing buktina anjeun duaan geus ngahianat ka aing hade lamun kitu mah Panjisanan kaula Prabu Amangkurat sudi aing didatangan ku jalma model anjeun sudi teu nanaon sudi teu sudi kaula bakal terus cicing di nagara urang ngajar ulah makan kitu Gusti Prabu bisa kabur kolot Gusti Prabu anjeun moal lila cicing di negara kajaba hiji daon namun anjeun talu ka kula anjeun bisa terus marentah di negara urang ngajar tong disaruakeun aing jeung nu lainna daripada aing kudu kaluar di negara daripada aing kudu milu ka sia duaan leuwih hade aing perlaya leuwih hade aing ngajapabang jadi bugang gitu jiga-jigana ucapan anjeun teh bakal dinyatakeun bakal tumiba Prabu Amangkurat yakin karena ucapan anjeun yakin lamun kitu leles anjeun aduh ampun awak aing leles kula geus mere peringetan ka anjeun ayeuna umumkeun Kipati dina detik ayeuna kaula anu ngawasa ieu nagara murah pakuan kula anu jadi Prabu Panjisanan karunya teuing anjeun Prabu Amangkurat coba lamun anjeun tadi mikir kurang aja aing leles teu gua daripada ke aing paehan eueuh hak kaula keur maehan anjeun Prabu leuwih hade anjeun leles we Ponggawa bawa ke jero penjara Prabu Amangkurat kan sina dihakan ku bilatung kayaknya aduh kurang ajar kembar bisa paehan aing paehan eueuh hak kaula keur maehan anu boga hak maehan mah nu gaduh nyawa Allah aja wajal dengikeun anjeun lamun anjeun hayang tetep ngawasa hayang tetep jadi raja bisa carana kumaha apan aing geus leuleus kawas kieu leuleus panyakit bisa diubaran tapi hate nu kurang ajar kawas kitu hese dileburkeun coba dengekeun
jujur tina hate sanubari anjeun. Nah anjeun masih kena hayang ngawasa, hayang kena jadi raja. Kaula tetep hayang mingkin sabab ieu nagara teh mangrupakeun pawaris ti karuhun kula, ti kolot-kolot kula. Hade anjeun bakal mimpin ieu nagara kalawan bisa tetap jadi raja marentah, tapi hiji syarat gunakeun kakawasan anjeun kana kahadean kahiji ieu nagara teh geus diracunan ku kalakuan anjeun anu kacida pisan gorengna, sirik, pidik, jail, kaniaya, karahayat, ngekang kapamimpin, mencit, gaji pamimpin dipake sisig. Kumaha anjeun beunghar batur ngelel, rahayat diperes, harta bandana beak, urut nyimpen upeti segala rupa. Memang eta geus jadi kewajiban ti luhurna robah kewajiban eta. Teu bisa lamun leuwih ti wijak ti kitu. Bisa sebenarnya kunaon teu digunakeun, sabab lamun digunakeun penghasilan ieu nagara jadi kurang, penghasilan nagara ieu nu kurang atawa anjeun anu teu sieun barang hakan, dua-duana hade. Lamun kitu mah anjeun geus ngaku anjeun hayang cager, ulah hayang cager, anjeun hayang kena jadi raja, ulah hayang keneh jadi raja. Siap narima naon ucapan kula, kaula siap talukak anjeun. Hade lamun kitu mah kahiji anjeun kudu jadi pamimpin anu kudu pinuh ku ilmu, jemar ku panalar anu dibarengan ilmu panemuh jampe pamake tina Quran, supaya hirup anjeun teh teu kasasar. Maksud anjeun naon? Maksud kula lamun anjeun daek milu kana agama kula, agama Islam, tapi lamun anjeun teu daek asupkeun ayeuna keneh kana penjara beusi disanapeun ieu karaton. Ampun, kaula baris ngilu kapaksa henteu, siap anjeun dipotong. Nah nu dipotongna tanuk anjeun, kula teu boga tanuk nu handap. Oh atuh meureun kula moal bisa gudal gadil bisa. Nah apan dipotong paeh jeung akar-akarna kitu mah moal serahkeun ka kaula. Hade lamun kitu iraha kula bakal dipotong engke, tapi anjeun ayeuna kudu dicagerkeun heula tangtuna. Eta hijina hartina anjeun lamun geus dipotong tanuk anjeun engke kaula bakal mamatahan anjeun mawa kana jalan anu benar, diwuruh kanan itu jeung ieuna diwarah sagala rupana anjeun asup agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sanggup? Sanggup. Waras sajiri teuing waras. Harita jangelek jeleg-jeg we. Raja Patih Amang Ata Prabu Amangkurat hari tengah jeleg-jeg hudang. Sanggeus kitu kadepruk harita Patih Amangkurat nyemah kana sampeanana Raden Pancisanan anu nuju calik dina kursi kerajaan. Ulah nyemah ka kula. Ampun Gusti, sadaya-daya kaula taluk dina sagala rupina, tapi taluk-taluk lain kula sembahin anjeun. Tapi Allah Azza wa Jalla anu baris disemah ku anjeun, nu kudu disemah ku anjeun.